euy ngareueus sasaha kamarana cenah itu senang tenang tuh biasa nama araraya nama rek curhat ieu teh kita araraya gini mah yang curhat masalah ieu nya saya hati ieu seperti kamarana artinya kudu hariring heula jiga na ieu mah sampai jalan satapak menuju ke gigi lembur kita rasa capek nah naik ojek atau hujan angin medar gelap saya pisan kerinduan senajan awakan cucu kepaduli ajeun teuing kubu euy ngalaguna ge nu mamaturan mah kamana Sampurasun. Sampes ning aya ting mah alhamdulillah Maksud itu pada dinya nama itu. Dia ningali seueur manuk bade diara teh kenging gitu. Diberi da jangan-jangan. Ceklebetan. diginten teh hararaya gitu da kamarana sia itu tenan-tenan Nah eta biasa ku kasibukan masing-masing teh gini teh nu gitu. Bukan kamarana saperti deui. Kunaon atuh ning meuni ketingali nana teh asa kirang dingah. nyata saya akulah katalina jeung hate tina mah ketika hariring ge oge itu mah kumaha artinya Da ari masalah hate mah esek dipangpalerikeun nya tidak keluar ya. Itu pembangunan hati nya itu teh mah gitu. jadi itu benar-benar anu kana hate kumahanya susah itu mah nyarioskeun aja jadi hubungan tas suami gitu intinya suami sih nyata hari tas suami lami nyata itu teh geuningan apakah kumahanya sanes jodoh atau kumaha gitu kan Jadi istilah marana bingung atau menghitung tuh susah mana mereka ya sudah jadi minuman hari ini gitu. wah nyata kitu kenapa Kudu ka mana kudu ka sahajeun kudu kumaha mangpa lerikeun ieu hate. cik katanya ta pencerahan anak kumaha coba ieu masalah ieu bingung abi mah Kang aslinya yang geus menyangkut jeung hate teh aduh alim ka ditu ka dieu awakna teh hayang cicing we ya dina lagu mah geuninganannya gitu geuninganan jangan heeh mana tadi teh mah pa jalan satapak Kumaha deui perkara hate. dina laguna teh eta ning aya teka kula teka sawah cicing we kunaon kieu da Tungtung mengabojo tuh gitu. Jika kekese teh nya. masalahna aduh jeung hate ripu Jadi aya bang-bang anu yang dina kolbu gitu. nyata jadi kieu caritana teh da susah caritakeun anak terindah nama teh jadi kieu caritana nya aya Ya, kumaha. gitu caritana Main haki tuh wae. nya Canaon-canaon gitu. pacar ai perasaan gitu atos dan saking ku indahna ka ujang aduh harita keur waktu Keur Masih mangsa kene. jadi si manehna baru gitu. Kudu kumaha deui cek paribahasa kolot mah. Nalangtang nyawang waruga. Milik tumis diri. Reksa panggaretan. Anu traraka geus. Manutuh sakujur tahu. Anak gede papangadik. Kulit nyawalan sukma. Hirup saja layahan kusuk. Kan gitu bahasa meren.
hingga ke makhluk kan menciptakan anak kemudian semua anak ayah rasa dan umat dan dirinya itu kan ayah istilah nama cinta ulah dibeakeun jeung gimana jakul dia we sama prinsip definisi mencintai ciptaan melalui sang penciptanya artinya intinya sebab berinan dirinya lain masalah yang lain kedona atau lain bagian dirinya tapi mencan waktu sebab meren pangeran masih kenanya coba aja nalapan terjun tidak masalah itu bisi cek pangeran kayak ayah hal-hal anu teri harap ku kami anu tungtungna meren silaka kana diri anu erat saha anu birang saha diri coba lah pangeran teh merenan dirinya jadi ingkeun meren diantet tok meren itu kieu jeung meren cek pangeran tapi ayeuna aya filter pembatas dirinya sangkan orang itu terjerumus karena jurang akhirnya anu disebut naon gitu disebutnya jinah ya bener ngajaga hidupnya pang-pang apa ya ada goreng sangka ayeuna padahal bener orang hubungan jeung si eta jenis gila berpuntung tapi dina ajarna itu sesuai anu diharap ulah diri itu adalah prinsip lalakin itu satu tumbuh seribu lah kan jodoh kayak aduh dunia jodoh akhirat jadi jenuh kedua meren ayeuna dina perkara jodoh jeung dina ajal sarua keur pabudak dina ajal heula bakal ngajebut atau jodoh teh anu bakal ngajebut berarti intinya orang pasrahkan di kepangeran jadi mana sesuatu nama waktu burung daratan jadi hiji itu juga kegantian tilu itu ya itu lain kieu maksudnya ujangnya hari ngaran jodoh teh kumaha gitu abi mah kan kieu caritana aja ya waktu harita abi kita deudeung tanya asa kerja ya ini itu kan harita teh biar bentuknya anak bola yang punya ya aku kena yang ada ada beda ya lah mas kopi balik kita video harita pernikahannya bisa dedus kayak tradisi istrina terus kami bikin teman teman kami terus kurang kumaha bebeakan di kawasan dama kali juga dia milarian kami istilahnya menjalin kapayuna gitu ini masa depan tapi nah gitu kan make itu di tengah jalan padahal itu segala rupi itu segala istilahnya gaduh rezeki teh itu emot orang tua dipastikan panganjeunna sadayana bro jalan kumaha gitu orang tua mah mungkin di nomor 2 keun mah itu jalan gitu da saur abdi nangkasan abdi ya bari dijadikeun istri abdi gitu. Tapi kenyataan aja masyarakat itu anu kumaha sebenarnya jodoh teh gitu maksudnya jadi ayeuna dina usaha belaan berang teuing nya dak dedog istilah dalamna ikeun melaan menjadi bembere hati iya kadang hasil usaha ditampilkeun meureun ka manehna tapi kunaon cenah meureun ayeuna dina akhir perjuangan urang teh asa teu dihargaan iya tuh asa teu dihargaan pisan da eta lamun ayeuna kaja cipta urang dibeakeun kan jadi makhluk pasti endingnya bakal istilah mah papaitan we heula ai sok sanajan urang boga tapi nya segera brok atau kumaha jadi sebab meureun tinggali heula aya nu dibanding nyare kana jadi calon jadi hiji heula orang tua buat meureun jadinya jadi orang tua meureun dengan Ridwan atau kumaha jadinya
anu sehingga aya doa anu meureun kolot anu teu sapa godos meureun teh hayang eta anu jadi mamalak buat dia meureun hiji ayeuna kumaha meureun anu disebut jodoh anu disebut jodoh teh hiji anu bisa narimakeun kalian urang kumaha hiji eta anu kadua cara ngabimbing ngabina urang kumaha lamun salah meureun ngabimbing lamun meureun ayeuna ulah ngan saukur dah tos tuang teh acan meureun cepat bahasa tong borong diingetan tuang da itu mah moal hilap eta mah iya ya bener ya. tapi di dalam cara ibadah itu hiji diri mengingatkan kana ibadah kosok tara nu kadua beuna cik pamadeganan itu pamadeganan nah akurna henteu jeung urang teh cik anu di dunia kumaha contoh lainnya ngahijikeun meureun opat sampean ngajadikeun hiji tujuan opat beungeun ngajadikeun hiji genggaman meureun di dieu opat mata meureun di dieu ngajadikeun saarah satujuan naon anu meureun dituju di dieu anu meureun naon teu aya jabi meureun di dieu rahmat jeung ridona Allah cek bahasa kolot meureun suping tepang di dunia ayo kacanak di alam sawarga itu di dieu nah kan disebut udah ulangan saukur suping tepang di dunia itu tapi kasurga teu kacanak nah kemudian ayeuna suping di alam dunia koyo kacanak di alam sawarga itu dan ngaranna jodoh anu disebut jodoh sapamikiran satujuan jeung salah di dunia urang anu naon rahmat jeung maghfirah di naon anu urang jeung manehanana diteangan itu di perkara harta nuturkeun eta percuma ngebunuh da anggar ditinggalkeun gitu mawat meureunna membawa harta membawa itu keukeuh harta bakal jadi kepasehan ka ditu contoh meureunna di dieu teu saeutik jelema ayeuna dina masalah kitu nya ngebunuh bunuh bakal jadi kepasehan antara anak dulu antara baraya jeung batur tapi urang mah ngalah harta eta sedih meureun aya harta anu cepeangan meureun urang tindak dego ayeuna ditinggalkeun pas ditinggalkeun pakai alat di pasien cilaka euy meureun di dinya masalah jodoh ulah hari segala habis aya di tulis di ajali kodina tersebut jadi penting dina mangsa urang dikandung kudu jadi ibu kabeh sasasi kedua sasi tilu sasi opat sasi terus ditangturkeun jadi jodohna salamet rezeki na bagja na hidup kajeng 5 genep 7 8 budak ka alam dunia urang terus ditangturkeun jadi jam milikna rezeki salamet bagja na hidup jeung segala anu usaha dunia dititipkeun Allah ka para malaikat para nabi terus ke para wali dititip tah dina mangsa urang rumajak dewa sok jangan eta meureun jadi anu disebut dieu anu dititipkeun kamu ka mana ulah lain waktu di waktu yang tepat tidak masalah perjodohan ulah sampang ulah harga kadang-kadang aya rasa kahariwang teh nya teh kieu abdi mah kumaha ge umur tos ayeuna menginjakan kilo gitu hari anu saha angin di asupa anu tos hari ka hari abi asa gitu tah jatuh sok ngarasa riwang teh abi kieu bahkan goreng ajet gitu ya ajet nah hari anu di bawah abi jadi sok aya rasa hariwang teh berarti eta cukup kurang nafsu ya orang sebenarnya sangka begitu pangeran gitu jadinya iya mulai di sana pun abi cenah meureun rumah tangga terus buka meureun anak keturunan tapi orang can kieu nah nanti ka mana kieu wae teh meureun kitu jadi orang salah kan boleh sangka mun sakabeh manusia ieu kan pasti harus
ningali intinya keagungan pangeran tina kejadian atau bangsa yang direncanakan ku pangeran pasti orang bakal ngerasa alatan era sama goreng sakar ka Gusti dinya namun ningali karena maksud tujuan pangeran anu hadir dan kangen ka diri 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 aya nafsu meureun pagawean saha eta gawean abi gitu teh. Pegawaian saha tuh? pagawean saha Pegawaian setan. hari nu di ibadahan ku urang saha Gusti Allah. aya nu digugu saha Setan. berarti bertolak belakang bukan gitu Oh. Iya, bisa kan karena itu. ya bertolak belakang jadi aya nu di pangeranan ku urang Gusti Allah hari nu digugu eta hawa nafsu sedangkeun manusia mah hawa nafsu lagi dinya hak di pangeran hakna manusia situ tablek amanah jeung pangeran deui nafsuna manusia anu ku Allah dibikeun dititipkeun ke manusia di dinya nah dia mardia kamulah jeung sakitu dan aya hiji deui gitu hakna iblis jeung nafsu iblis hakna iblis mah hidup gitu nafsuna iblis bener bener di dinya amarah marah samiat jeung mulk berarti antara hak manusia jeung hak iblis nafsu manusia jeung hak iblis ini sila baju ngabeda gasukna dina jasad manusia anu cicingna dina naon dina baliah jeung nurani tidak wujud jeung hirup geblek we hirup jadi jelema da jelema na mah eueuh aya dia wujud jelema na mah gak jadi eta anu tadi ngeureun sirik istilah namanya Iya. sirik kabatu kasahana batu kitu itu airan kieu betul geus boga turunan urang lebih Cacat. da berarti eta ukuran nafsu sirik eta teh pagawean saha cah ka dinya Setan. urang teh digugu ku urang kudu mengatakan lamun ayeuna sakabeh manusia bisa ningali kana maksud hade tujuan pangeran ka makhlukna tentu bakal ngarasa sabab geus goreng sakar Betul yang urang mendapatkan apa teh urang meureun acan bisa. Dimaksudkan acan bisa teh ke istilah nama ngahirupan diri sorangan acan bisa komode ngahirupan anak batur misalkan apa benar gitu. hiji dengan cara ngabing orang geus ngabing awak sorangan geus pisan can nah geus bener leuwih jeung aturan agama can jadinya lamun urang geus bisa ngabing insya Allah ngopi lah ya. ngopi oh iya ngopi kubalik ciri benar tadi apakah orang Kristen can bisa ngabimbing anak batu atau mereka nafkah takut benar kan misalnya kan awak serangan heula balik ke sebab dirinya meremandang ke hiji bahwa urusan obat penting di sorangan kurang sebenarnya cara ngabimbing hidup sorangan apakah lo ujung aturan agama atau itu kumaha yang kedua udah dirinya nah nafkah hidupnya galak nah benar salah hidupnya berenang tak mengatakan istilahnya dipakai menyerahkan anak yang batur juga maka jadi naon di rumah tapi baru jadi sumsum jadi beban pengawasan cek bahasa kuat wong tua gabalitan wong enam dari malam kedua dengan
aya di diri masing-masing ikeun memilah jeung memilih karena eta we ku rasa jadi ngait kana hate tetap jadi baru kana hate teh itu geus sana rupa nah istilahna urang ngabela di hubungan teh cek paribasana gawe belaan jauh gitu terus jauh orang bakat hayang bisa ngajari ngarabi gitu jadi ngajar hari pekmah dina waktu ku masalah saeutik teh besar gitu gagal tadina mah cek paribasana belaan boga duit 20.000 tadi ka anjeunna teu heula keun kolot mah paneri tah kitu kan da cek tadina hayang melihat teh gitu. Tapi bedanya sih rata-rata bukan rata-rata edukasi lupa antara kahayang orang jeung kahayang pangeran kan beda tapi keun yang jadi orang karena hati sabab dirinya buktinya tapi lah Pak jadi bang-bang karena hati itulah jadi pikiran ahli leksan tadi pikiran sabab dawan berani dirinya namun kayak jadi pikiran TBC nu aya Iya, hiji eta bukan wakenen geus banget tapi ayeuna buka di lembaran baru naon kejadian anu bangsa ketika jadi untun pikeun pikeun naon bakal ahli perasaan kan beureun aya gambaran dia menang muslim cek kieu aya pelajaran ulah kitu deui beureun itu kieu cek pangeran tapi alhamdulillah artinya santosan yang itu jadi ngerasa hidup teh berubah gitu jadi itu terjun kan biasa di lakukan itu istilahnya karena dunia hitam lah yang tengah itu berpikir nanti hidup teh bisa aya hidayah nanti itu santos hubungan di eta saya perubahan coba lah masih duka kumaha tah hirup beunang ngalakuan hirup sigana bakal dirumpak gitu. iya Ayeuna aya itu jadi pisahkeun meureun. Urang bisa inget deui ka anjeunna kitu di dieu. iya Tadina urang sok ngahalang secara tapi ayeuna alhamdulillah aya pembatas di dieu. Tekori kaosna aya nama-nama oge bisa ngisi-ngisikeun jadi ingat bahwa orang bakal rumah tangga orang yang rumah tangga istilahna salid-salidna orang kudu ulah sakieu ketika kamari ini itu geus nyeret-nyeret hari abdi coba acan gaduh saperang-perang acan ku sabab abdi kaditu ka dieu teh hidupna gitu jadi mentingkeun kadang-kadang kami naon gitu lah karena yang ke para rubuh itu mentingkeun nama mentingkeun masa depan tapi saat sareng eta abdi santosan sareng eta jadi hidayah kami abdi itu sabab naon eta teh di ajak nikah sedangkan abdi acan siap gitu teh gaduh hartosna Jadi meureun ayeuna mah disantos kajadian eta aya pelajaran emang leres emang kena kitu sebab lamun lumut kana bahasa cekolot aya bahasa detik wajib ustaz datang beren waktu singkat anu isuk teh kumaha cek ayeuna ulah anu ayeuna kumaha cek isuk membuka prinsip kasih sama berarti anu bakal kesoan kok isuk teh kumaha anu cek poe ayeuna sabab tiap menit tiap detik tiap waktu jeung napas anu karehat ku urang deui moal bisa balik deui poe isuk mah hiji eta berarti waktu ayeuna beda jeung waktu isuk mikir jam masa depan ku macet ayeuna sebab kemudian barusan aya bahasa biasa nyisihkeun salid nah
ya bener jangan maksa bakal kesalahan dan itu kudu singkat. Aya cerita jodoh bahagia pasti silakan kadang-kadang kan kieu jodoh tapi geus pati dikeula eta teh kitu teh ya sebab ke aya gitu cerita Aya bahasanya kali iya can ge jodoh can datang pati geus ngiran pasti lantaran antara pati jeung jodoh dirinya meureunna istilah nama pak udag-udag bakal mana heula nu datang ka urang apakah jodoh heula ataukah pati heula gitu ci eta meureunna kadang aya tina meureunna jodoh ge can datang pati geus tinggalan nya gitu saha teh padahal ge sahabatna bieu kitu poe harita rek poe ayeuna rek kita tapi da kelantaran aya untung namanya bukan perang lah terjadi nikah nama tapi kumaha tina kehalusan tinggal para bidadari boleh di surga anu bakal jadi gantina gitu di nah, jadi ulang urang berusaha ikhtiar tapi kurang terus ulah sopan terus kodrat bisa kan satu perjalanan angin hak anu nangtu pangeran ikhtiar mah tetep erek menang jeung kita itu ikhtiar poe ayeuna ikhtiar teu meunang aya poe isuk poe isuk teu meunang aya poe paket poe paket teu meunang eta ciri manusia berusaha berarti berusaha teh berusaha gawe unggul berenangnya hari lagi mah boga prinsip kieu berusaha dalam jodoh ieu cina jodoh ieu semakin banyak silaturahmi insyaallah semakin aya makin dekat gitu kan bagi orang apa benar eta teh kitu leres semakin banyak silaturahmi leres semakin dekat tapi dekat dirinya sama perkara jodoh wae nya jodoh mah buru istilah iya hiji mareuna naon ngejauhkeun tina pangkala kedua ngalabakeun rezeki keun urang baksa mareuna aya barokah di dalam sing kawi iya ya mareuna dia panggih hiji wanoja iya sama geus ditakdirkeun jadi intinya nama lo tadi kan disebut jodoh pati bagja jeung cilakan mah ulah sajalah manu hayang cilaka nya nya sesuai jodoh pati jeung bagja iya cilakan mah amit-amit sing dijauhkeun urang sanggakeun deui balikeun deui ka Allah anu gaduhanana anu ngagaduhan sadaya nu penting tugasna urang sebagai makhluk hiji meureun kumaha meureun carana urang sakan salamet jeung meunang naon anu diharap dirinya pasrahkeun deui ka Allah meureun dirinya sabab meureunana hade bareng dirinya geus ditangtukeun ti dituna namun urang selaku manusia ulah kana dina ngadoa dirinya enta anu jeung baik istilahna langsung pin tepang hoyong di dunia hoyong kacanah didikeun ke akhirat ke sawarga bismillah di dieu bismillah bismillahirrahmanirrahim sabab dieu bismillahirrahmanirrahim dulu ka anjeun kawilan segala macam sahakeun ka dinya tidak ngucapkeun bismillah dulu beunang jeung ruhna diri ulah sabiqul dina lisan itu tapi beunang menunjukkeun kana ruhna dikeun kana Muhammad makin beunang bismillah sabab dirinya menjadi tadi menjadi sekar panggiring catur itu dengan kalayangan terkeun rasaning cinta rajin terkeun rasaning tidur kalawan hebat asmaning Allah sok itu alhamdulillah dirinya anu mana alhamdulillah di dia mana alhamdulillah menjadi meureun palung rambut takabur anu musir diri dengki anu pakusuk dina ati agungkah ria subah anu pasolengkah dina manah anu sok kadang ngarupukan jeung ngahalangan kana coreran na Al-Qur'an kana sadaya berarti meureun dirinya balik deui meureun ka anjeunna
berenang ayeuna sakan hate urang teh nuwuh deui ka bini karo si kabang kon ieu di dinya sok ayeuna meureun kita baca bahasa kitab sastra jenderal anu isina wahyu rabbika firman Allah dina mengambil untuk kacamata agama Al-Qur'an kadinya balik deui di benar ibadah zikir itu mestinya bakuran baca deui eta bab di dinya meureun sagala rupa kahirupan manusia aya di dinya dan diceritakeun ku Tuhan lain batu tapi diri urang sewang-sewangan balik di kadinya aya lumatak hubungan jeung ruhna yang sakit diwali sakit jadi sakit itu isi kuring Atau nuhun ya karena wajangan ya